tapi lamun sering anu kontan mah insyaallah cash insya padudan udun padudan kandanya ayah di dia no puyuh di korangan muludan ayam muludan kandanya sholat subuh atau yang suka dipanggil Ki Dosen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rabbi israh lana sudurana amin wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salam Oh
Oh hujan kieu mah kudu nama putih ayeuna sing kuring teh so di RCTI biasa dunia terbalik nya jeung Mang Idoy jeung Mang Agung dan kulantaran hikmah kerjaan guru di pakarsa Kang Ustad di Lengser Simardi diprekeun so maka hadir kadieu tadi nama bade hadir mau ngapalak seperti kieu nah sabab rada cukup para asatid tadi oke tos kahartos ada yang punya kartos Bu kartos itos wengi ayeuna urang sadayana ngayakeun peringatan dilahirkeunana junjunan Allah anu jadi sabab sakabeh aya nasakabeh anu teu aya sakabeh anu araya laulaka lama khalaqun aflak tidak ada seandainya tidak ada kamu ya Muhammad seandainya tidak ada kamu ya Muhammad maka semua yang terjadi tidak akan ada betul jadi layak pantas yang bagi kangge sadayana urang selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayakeun peringatan ngayakeun perayaan seperti ieu bid'ahkah ini hukumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros para sahabat ya Rasulullah kenapa kau melaksanakan saum sunat di hari Senin baginda Rasul menjawab bahwa hari Senin adalah hari di manaku dilahirkan jadi siapa yang pertama memperingati maulid Nabi yaitu hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ini hukumnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kurang ngaku ahli sunnah wal jamaah muludan dong tapi kan ada ibu-ibu yang muludan ayam paribasa kieu geninganannya Bu padudan udun padudan cekokong aya cekokong sorry kok kurang nuakeun cekokong mudah-mudahan kau wasih panjangkeun yuswa ketika kiamat amin we ketika kiamat padudan ulun padudan ceti aya ceti punten ke ceti teu niat nyindir nyinggung nami tapi insyaallah ceti barokah ya robbal baik taksi kehujanan muludan ayo muludan ceti ngan kasalagi angger ngalawan aya anu kitu muludan di hadiran pengajian datang tapi kasalagi ngalah percuma muludan kau hadiri percuma pengajian kau datangi kalau sama suami ngelawan apalagi sampai molotopan itu kene aya kahar itu insyaallah di dieu mah moal aya sarolehah kabeh oge ibu-ibu na katingali dek hadir pengajian dina acara muludan ngarango cinung pararantes
alhamdulillah dan cenderung ge leuheun lamun seuk kontan mah. Iya anu meunang nganyuk eta ada ciri tuh anu meunang nganyuk mah cenderung ge sok nyengsol. Tuh nya tong diomekeun atuh ka ciri pisan. Merek nage cenderung meunang nganyuk mah kirit. Tapi lamun seuk anu kontan mah insyaallah es insya padudan udun padudan kandanya ayah dia nol puyuh di korangan muludan ayah muludan kandanya salat subuh salat subuh kabeh beres muludan hujan ngecek hudang jam 8 ai panyate panon bulan padahal panon poe astagfirullahaladzim geuning can bulan pada jam 8 aku salat subuh dilaksanakeun jam 8 leuwih saeutik jeung budak na ditolong eta bapak geus salat duha tapi nah salat duha memake aya kaca sepionan sepionan berarti salat subuh kabeh minimal pak pemuda sadayana minimal beres muludan ieu kepatkeun leungeun urang lengkahkeun suku urang hadir ka masjid salat berjamaah. Siap kadeah beres muludan ai subuh nu berjamaah cap tanjut apa cap tanjut hadeup imam makmumna tihang dua percis tanjut muludan ieu kudu aya hasilna minimal beres muludan berjamaah di euyeuban kumaha di dieu jeung santri lamun berjamaah di masjid subuh sabaraha jalmi dua jalmi anu ada nu qomat imam bahkan imam eta nu qomat eta nu adan eta jeung geus aki-aki deui jam 3 kolotrek kana naon kana empli wadeng ningakeun waos mung kantun 3 power padahal mah eta teh keur bulan puasa jam 3 teh eta teh kitu aki-aki teh bade nguningakeun waktos tos tabuh sahur kulantaran ku aki-aki jadi akhirna teh bade nguningakeun waos mung kantun 3 power mata ganti ku budak sing geunaheun salana tos dipajaga dienakeun unggal subuh unggal waktu memeh datang waktu duhur tarhir asar tarhir naon deui isya tarhir maghrib tarhir subuh tarhir mata tarhir teh assalatu wassalam yeah.